anggur Brazil. Sok uang beli ayam aku aing ge. Duh, aing butuh pisan. Dibeli. Dibeli kok aing. Kena. Boga nih. Sok bawa atuh ka dieu. Tungguan atuh di dinya. Aing mau heula. Sok buru. Aduh, anjing, untung aya si Isal euy. Jong-jong atuh. Buru Sal. Ning, aya Sal. Aya yeuh. Ngan wayahna teh dipolibekan euy, da rusuh teh da mana bisi indit manten. Emang benar nu kieu? Nu kieu sia mah. Yo, nu kieu mah nya anggur Brazil mah. Engke buahna teh tina tungtung daun ting pelenting gitu tah. Oh, halus pokona malam geus gedena ding. Aing ge nyaan namanya ai teh. Heuh nya. Hayang sabaraha ieu Sal? Aya nu kieu teh ding sabenerna mah ieu teh bibit panglangka-langkana. Ka batur mah aing ngajual teh 500, 700. Kan bae lah ka maneh mah da teh dipolibekan tuh. Bae 200 ah. 200. 200 asal ayeuna ding. Heuh bae lah. Jual butuh ieu mah. Aing butuh jeung meuli udud. Ayo nomorna anggar nu kamari. Angger sok. Tah, geus 200. Pokona mah engke lamun geus gede bibitna lamun aya bibitan deui ulah ka mana-mana nya. Heeh. Da pasti aing ge butuh deui. Soalna langka nu kieu mah hese. Langka pisan. Langka. Heuh Lu atuh nya. Heuh siapa tuh namanya? Urang rek langsung wae nya. Heeh sok. Heulah urang aya kena urusan ini. Heeh. Nuhun pisan nya ning. Heuh siap. Anjing aing teh kudu hese neangan dulu. Japa hese cenah ieu teh. Untung aya si Isal aing. Mun meuli ka batu mah gope. Ka si Isal 200. Si kenal kosna stres. Nah, kosna stres goblok. Teu kenal teh mama jukut nu kitu. Nah jukut naon jukut sia? Aya naon? Ieu teh bibit anggur Brazil kehed. Di mana eta? Menang meuli ti si Isal. Sabaraha? 200. 200. Jukut goblok kita mah. Nah jukut naon ieu? Ieu cenah ceuk si Isal ge engke buahana teh ti dieu ya tina pucuk daunna cenah. Sia nya eta sakola mah ditipu batur. Nah ditipu kumaha? Jukut ieu mah. Sia mah boloho-boloho teuing. Deui leungeun ku aing bawa contona ieu. Kan ieu deui ku sia ieu. Tah, goblok. Ieu anggur Brazil ieu, tah sarua. Tah. Sia meuli 200.000 nya. Cing. Sia mah katipu teh BBH kan. Anggur Brazil mah aing sok dagang anggur Brazil mah, sia butuh. Aing masing 100 tangkal ge aya sia mah. Heuh keur butuh. Tanya ke aing geus sia mah katipu eta mah untung 200.000. Ieu lain ieu. Nah, deul, pan eta teh jukut nah kumaha. Nu bener jok. Nah sarua ieu. Nah heueuh nya. Heueuh jukut nah. Sia hirup teh aduh beunangsan kaula ku si Isal. Ka aing butuh naon oge. Sok butuh sabaraha tangkal anggur Brazil mah ku aing masing 1.000 tangkal ge aya. Hiji jok duh aing sugan teh nu kieu tangkalna aing teh apa? Tapi aya keneh duitna eta. Nya aya duit mah aya ngan itu kumaha? Aing lam partai leutik mah tara euy hiji-hiji mah sok mahal aing karunya mending geus 1.000 tangkal murah ku aing. Ka itu mah 100.000-an. Nah loba teuing atuh jok. Butuh hiji. Hiji we. Lah ijang sampel mah biasa sok rada mahal euy. Sabaraha? Gope. Cing. Mun arek mah kurang panguakeun ayeuna. Urang mah kieu we urang mah moal teu niat nipu ka maneh. Urang mah dibawa heula tangke geus cocok geus tempungan barangna kakara bayar bae. Erek. Ujung atuh bae lah. Sok cicing tungguan. Duh nasi Isal kumaha anjing kakak nipu ayu. Cenah anggur Brazil teh buahana ti dieu. Tina daunna. Cik si aja jukut cenah anak kumaha. Anjing. Apes goblok si Isal da. Abong-abong aing teu apal kana sagala monyet. Yo bos. Tah. Ieu wujud asli anggur Brazil bos. Spesial buat obos mah ku aing tah. Geus aya kembangan ieu teh buahan. Teh ieu jok. Buahna teh di dieu lain. Di mana tuh? Tah. Oh. Ieu geus kembangan geus buahan anggur Brazil. Emang kieu kembangna? Heeh ngan biasana partean gede urang mah. Nah bae lah kawannya. Cocok teu? Atuh ieu mah tereh buahannya jok ieu geus kembangan mah. Tereh ieu mah ding. Nya dina lilana 2 minggu ge geus bisa kapanen. Spesial buat maneh. Lila eta yang kembangan kieu teh 3 bulan 4 bulan. Bisa kembangan kieu kumaha carana jok? Kieu geus bayar heula ai erek mah. Ai moal kurang dipelakeun deui. Erek jok. Ieu kana naon ieu? Cash. Eueuh. Atuh di online keun ieu nage ku aing dipaketkeun. Eueuh pan atuh mah wakes pan. Deuh sia. Ieu cekal heula. Kitu tah jual beli teh. Jadi sistem tupat tipu. Sabaraha? Gope nah kumaha. Moal dikurangan ieu. Heuh sok lamun 1.000 tangkal ku aing dibikeun murah. Ai sangan satangkal mah tuh da. Bisa teh karekan. Geus buru ai erek mah. Tang geus. Nah, salaman heula ijab kabul. Sampai tidak ada dosa di antara kita. Nampi artos nanya ngakeun barang nanya sing enggal buahan. Heueuh jok nuhun pisan tah. Kieu kudu nama jual beli teh jok. Heeh aing ke butuh naon mah ka urang, ulah sok pararadu bisa katipu maneh. Heeh siap jok. Urang bae ayo nuhun. Heeh siap. Alhamdulillah anjing. Aya nu nipu. Aya deui itu orang bager. Anjing.
Anggur Brazil. Jo, iya saya nu sarua, Jo. Ih, si cungur kakak lompat. Anjing. Geus katipu deui wae monyet. Iri dulu dah loba. Aduh. Si anjing.